Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber dongeng Mang Cecep Gorbacep anu satia satuhu manco di payunan HP sewang-sewangan di mana bae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Kaduyung ku Babu bagian kagenap belas. Ieu yasana Bapak Ka Sukarna. Satu acan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ka pamirsa anu neme sumping ka ieu channel tong lali klik tombol subscribe-na, like-na oge tiasa ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorbacep di share ka pamirsa anu sanesna. Teras dina setiap kolom deskripsi video aya tombol toko Mang Cecep Gorbacep eta oge tiasa dititenan. Mudah-mudahan aya produk-produk anu sapagodos sumangga supados tinyang kolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Bingah abdi teh juragan jawab Rani dumareda padahal mah manehna teh ingeteun Kaden Barnas anu tetep kokolebatan bae ngabeungetan. Syukur atuh ari bungah mah tah ieu kamar pikeun engkang ari itu di luhur loteng pikeun Rani engke kaharep lamun urang panjang umur kamar urang teh di ditu nya Rani anu ayeuna dipake pikeun Rani. Sur juragan Suryaman semu agul pisan geus bisa nulungan karani teh. Atun teu matak heran lamun poe harita mah gawena Rani ngan ulin sakapeung mah ngadon dahar di restoran anu pepek. Juragan Suryaman bungah lantaran nyandingkeun Rani najan anjeunna ngartoseun yen Rani teh kurang madap sabab hatena can lipur masih ingat Kaden Barnas tapi teu dipirosea. Sabab ceuk emutanana engke ge lipur ku maneh. Berang kaganti ku peting juragan Suryaman bungah nuju ngobrol sareng Rani tapi di bumi nu anyar anu nembean disewa ngobrolna paduduaan teu aya sangkaan goreng padahal waktu harita malah mah ti berang keneh. Rani terus dikukuntit ku si Ehon jeung si Uja haben teu eureun-eureun ka mana ge dituturkeun. Rani pek atuh gara sare ka ditu moal keeng aya di luhur sorangan. Juragan Suryaman bari netep ka Rani anu harita ngahulang. Moal juragan, margi abdi mah atos biasa nyorangan. Jawab Rani bari ngeluk tungkul henteu kuateun ningali. Syukur atuh, hayu dijajabkeun ku engkang. Juragan Suryaman bari jung nangtung terus anjeunna nganteur Rani ka kamarna anu aya di luhur loteng. Tah sakieu garenahna Rani, pek sing betahnya. Juragan Suryaman nyarita deui. Nuhun juragan, tangtos abdi mah betah. Jawab Rani bari maksakeun maneh imut merehate ka Suryaman. Atuh juragan Suryaman harita narik napasna kawas nu sugema pisan. Tah matak gumbira dijawab kitu mah pek wilujeng kantunnya Rani. Mudah-mudahan enjing-enjing urang teh patepang deui. Juragan Suryaman bari amitan leos manehna ngaleos ninggalkeun Rani. Dina petingan eta mah boh Rani sareng Suryaman henteu barisaeun sare awakna kawas nu atel teu paruguh rarasaan malah geus wanci janari manehna masih ngejentul jalan-jalan tengah imah nya kitu deui nyi Rani panonna mani geus beureum sabab manehna teu sare peting kamari jeung dieu nu matak teu puguh rasa. Heran bakal manggih naon keur kitu kring 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 sora bel ngirining aya nu mencet. Atuh juragan Suryaman gancang ngorejat da puguh teu acan sare keur cunggelik dina kursi sarta hatena teh ratug sok sieun ayana naon. Saha manehna teh
Cek gerantas hatena Juragan Suryaman beri terus muka panto. Ari Bray ari jol dua jelema anu budina pitresepen sabab ari pantona dibuka, ari borobos teh asup pribumi arek didopak. Juragan Suryaman ya teh ulah ngerasa kaganggunya. Kuring batuna den Barnas, cek si Ehon jeung si Ujang ngabohong. Rek naraon datang ka dieu lain wayah lain waktu, jawab Juragan Suryaman bari ngalewas ka tengah imah. Ku anjeunna dihaja bae pantomah teu dipendetkeun, maksudna sugan jeung sugan aya nu ngaliwat sarta asup kadinya lantaran curigaeun panto molongo. Ari tamuna gek diuk dina kursi bari rulat deret ka luhur loteng. Ari di luhur loteng nyirani eger cunggelik gurawil teh dina kaca aya nu ngagulantung atuh nyirani rewaseun. Gancang bae disidikeun tapi kakarage nolol gak jelang pasanap teh luncat nubruk kana eta kaca. Kawas nu mindang latihan da bukti teu nanaon. Tulung aya bangsat, tulung, cek Rani bari rek lompat ka handap tapi mendingan sakilat buukna Rani dijewang sarta harita digunyeng tepi ka gelungna udara. Tapi Rani aya akal gawawak lengan musuhna harita keneh digegel atuh gero nu digegel ngagero bakat ku nyeri bari ngalesotkeun leungeun. Daragdag nyirani lompat maksudna arek ka handap tapi lebah tetecean jol deui pasanap ngudag. Atuh Rani teh ngarenjag gancang manehna teh naik tina bakat hayang gancang geus poho kana bahaya. Soledat koleang Rani ti kosewad dibarengan ku ngajerit. Tulung cenah geblug Rani ragrag ka handap. Ngadenge anu ngoceak sarta sorana ngageblug kadengena tarik pisan atuh kebeug sararea ngarenjag bakat kurewas. Juragan Suryaman nangtung ret ngareret kanu ragrag ari breh horeng nyirani ngarengkol siga nu musnah. Atuh harita diborok hatena ratug tepuguk gablug nyirani dirontok sarta harita dipangku digolerkeun dina dipan nu seprena bodas nyacas. Rani Juragan Suryaman bari ngaguyah-guyah nyirani anu harita oyag kabeh atuh guak anjeunna teh harita keneh ngaguak. Rani cenah bari jung nangtung sarta malik nulak cangkeng sarta merong ka pasanap anu turun tina loteng. Gero Juragan Suryaman harita keneh nyarekan bari terus nantang gelut. Bangsat kurang ajar sia, kawas lain kolot bae ha, dilaporkeun ku aing ka polisi sia. Sanap hayang gelut jeung aing sia teh maju. Juragan Suryaman bari kakaroteh manehna ceurik lantaran nafsu kapegung watireun ningali Rani. Pasanap sareng baturna sajongjongan mah teu ngomong neuleuh kanu keur nafsu bari jeung ceurik sagala atuh manehna ngahulang kawas bingung pilakueun lantaran pondok harapan nu tadina arek maksa hayang maling diri Rani tapi ayeuna geus gagal lantaran Nyi Rani ragrag duka hirup duka maot. Ayo maju sia Sanap, ayo koroyok aing ku tiluan sia. Lamun Nyi Rani geus paeh ayeuna tinggal tarung jeung aing tepi ka paeh. Ayo maju. Juragan Suryaman bari gorowokan teh nunjuk-nunjuk ka Pasanap. Ngadenge Nyi Rani maot Pasanap meningal renjag sarta gancang manehna teh ngiceupan batur-baturna atuh anu dikiceupan harita keneh ge ngarti yen manehna kudu mabur ninggalkeun ka eta tempat sarta teu loba pikir. Berebat manehna lumpat kawas nu sieun pisan tiluan patutur-tutur. Ehon, uja ulah lumpat ayeuna mah euy. Lantaran bisi kaciri ku anu keur matroli. Lempang euy, lempang bae. Ceuk Pasanap ngahuit ka batur-baturna anu harita lalumpat. Uja, ulah lumpat cenah. Ceuk si Ehwan nyarek lumpat ka si Uja anu harita ngabigbrig. Atuh rag manehna eureun serta terus lempang deui kawas anu sarieun. Tiluan pating aring ki gelempang na teh jongjon tungkul dina jeroning lalempang maranehanana ngaralamun nyawang anu dieu ragrag. Ari anu ditinggalkeun Juragan Suryaman gugup anu lompat teu diudag tapi kalah balik deui muruh Rani nu ngagoler dina dipan make kasur sarta seprena teh bodas tapi harita mah beureum lantaran pinuh ku getih anu tetep ngaberbay tina bahamna Nyi Rani. Atuh Juragan Suryaman gugupna kaliwat saking tepikeun ka samar polah teu paruguh pipikiran tungtungna gabrug ngarangkul bari berbay cipanona ngalembere. Rani, oh
Tesangka tepi ka kieu Rani, Juragan Suryaman bari ngagulang gaper Rani serta blog anjeunna nyuuh kana dadana Rani anu disangka geus maot. Tapi eukeur waktu nyuuh jajantung Rani karasa dugdeg masih kaketegan atuh Juragan Suryaman harita anjeunna cengkat terus lumpat nyokot cai teu lila balik deui. Gancang Rani disangkeh beri terus harita teh ku anjeunna di inuman sanajan ukur sakecelak tetap geus jadi panyombo lantaran napasna Rani katingali geus ngarenghap pinareupna siga hirup kaluhur sareng kahandap. Atuh Juragan Suryaman kacida bungaheunana terus bahamna Rani teh dicakcelekan cai deui ari kecelak teh dilamot sarta bray Nyi Rani bentak. Rani tos emot geulis. Juragan Suryaman bakat ku atoh jeung dedeh tepikeun ka nyebut geulis. Juragan, di mana abdi teh Gan? Jawab Rani nyarita na haros-hos serta pegat-pegat tina bakat ngingku nyeri henteu kuateun nyarita. Rani, di bumi kanggo Rani teh anu anyar. Dedeh teuing Rani, nemege wengi ieu urang aya di dieu teh. Tapi parantos kieu geuning. Rani, kalepatan engkang ieu teh Rani. Juragan Suryaman meningali Mbak serta Cipanona cari Mas Bas. Juragan, kengeng nangis Gan. Sawios abdi mah dugi ka maot oge. Asal Juragan bae salamat. Agan. Ceuk Rani teu tiasaeun terus nyaritana teh lantaran kaburu golok-gok keluar getih tina bahamna sarta las kapiuhan teu ingeteun kanu ngalahun manehna. Rani, Juragan Suryaman Cipanona teu kaampuh tepikeun ka ngalembereh sarta karawak Nyi Rani harita keneh ditangkep bari jeung dicengcerikan ka waspolahna awewe di kantun ku budak maot. Nyi Rani digulang gaper di mandian ku Cipanon tapi tetep henteu emut kawas anu parna pisan atuh ari geus lila mah Juragan Suryaman sadar yen kalakuan kitu teh gorengna kaliwat saking sabab tetela Cimata moal nulung nu cilaka omongan mo jadi landong kalah nambahan tunggara anu benar kudu lapor sarta dipariksa dokter. Sanggeus boga pikir kitu Juragan Suryaman cengkat leos anjeuna kaluar maksana rek menta bantu sarta kaparengan pisan ari lol ka jalan gede peceng heula aya nu wajib anu harita ngalanglang atuh gancang di geroan sarta terus menta bantu sanggeus nerangkeun sababna pangkajadian kitu teh. Atuh gancang nu wajib harita keneh ge rikat nguruskeun anu cilaka sarta terus ngatur-ngatur mere laporan ka kantor kajadian anu bieu sarta nu wajib teh rikat anu sawareh mah ngudag ngabeladig bapa maling ari nu sawareh deui pesen mobil pikeun Rani. Teu lila mobil geus meunang terus Nyi Rani dipayang dibawa ke jero mobil sarta dina jero mobil Nyi Rani dilahun bae dipangkon teu dilesotkeun ari anu ngalahuna tetep Juragan Suryaman. Ari anu ngalahuna tetep Juragan Suryaman ku anjeun. Nyi Rani teh henteu dilesotkeun pisan. Acuk Juragan Suryaman harita pinuh ku getih sabab waktu ngagugulung serta waktu keur ngalahun lamun Rani bijil getih nya tepa kana bajuna tapi henteu jadi soal bet baroraah bajuna behak ge teu matak lebar sanajan jiwa anjeunna tangtu harita dibikeun pikeun nebus Nyi Rani mah. Barang jol ka rumah sakit kaperangan nyampak dokter anu harita nuju jagi atuh henteu matak heran lamun gancang dipariksa dina jeroning kitu teh Juragan Suryaman ngantos sabada diparios anjeunna teh kengeng wartos yen Rani kedah dirawat serta dokter ngawartosan Rani teh reksak dilebat sarta sukuna misalah. Ari ayeuna geus emot sarta menang di tepungan tapi ulah ngajak ngobrol anu sakira ngaganggu kudu saperluna bae. Atuh Juragan Suryaman harita keneh nyampurkeun. Rani, Juragan Suryaman bari gek diuk gigireunana sarta gap nyekelan pigelang Rani bari netep antep pisan. Juragan, aya di dieu geuning Gan. Rani dumareuda sarta napasna renghap ranyug siga anu hese pisan. Leres Rani, margi engkang sareng anu wajib ka dieu teh sarta engkang ngantosan pamariosan Rani. Nuhun Rani, ayeuna parantos emut bingah engkang teh ku emutna Rani oge. Mudah-mudahan sing damang saterasna kedah dirawat cenah Rani teh margi kaayaan badan Rani repot. Wayahna bae nya Rani.
Juragan Suryaman bari ngalimba serta Cipanona ngarembang. Juragan, abdi teh kedah dirawat di dieu gan. Kumaha ngurus tini? Bade ngiring wangsul bae juragan. Bilih tini naroskeun abdi. Juragan, ngiring wangsul gan. Jawab Rani bari teu karasa rai Cipanona ngarembang. Juragan Suryaman. Juragan Suryaman tekengeng teras-terasan diajak ngobrol. Bahaya anjeunna teh. Langkung saya anjing bae palai nyarios mah. Cuk juragan dokter bari netep ka Juragan Suryaman. Oh, hapunten bae dokter, jawab Juragan Suryaman. Bari jung cengkat sarta ret ngareret karani anu keur ngembang Cipanon. Pok Juragan Suryaman raskeun deui nyarios. Rani, ku juragan dokter Rani teh tekengeng nyarios acan. Hampura engkang teu tiasa nyarengan di dieu nya Rani. Kanggo kasalamatan Rani, sangkan tereh sehat deui. Rani, hampura engkangnya. Juragan Suryaman Cipanona ngagarendang. Juragan, Rani ngan ukur sakitu bisa ngajawab nate kaburu curucud Cipanona ngalembereh. Ningali Rani kitu teh Juragan Suryaman sedih hampir henteu bisa ngantun, tapi lantaran ku dokter anjeunna kedah kaluar nya kapaksa nurut bae, tapi jeroning kaluar teu ari balas ngareret ka Rani anu keur ceurik. Atuh anjeunna ge kitu Cipanona teu kaampeuh lembereh teh mapai pipi. Lantaran waktu harita kaayaan geus peuting Juragan Suryaman lempang ngaburu ka alun-alun sanggeus tepi kadinya teh terus neangan super band anu indit ka Jakarta. Tapi lantaran ti peuting karasana hese pisan da teu aya nu liwat atuh kapaksa ngaborong sarta aya nu daekeun. Dius Juragan Suryaman tumpak mobil ke Jakarta saja jalan anjeunna teh teu ari balas ngahulang ras ka ditu ras ka dieu. Matak sedih kana pikir matak nalangsa mun ingat kana nasibna Nyi Rani anu saumurna hirup sigana teh ngan prihatin. Barang dongkap ke Jakarta teras ngebujeng bumina serta harita mencet bel tapi teu aya nu nyaring. Da puguh waktu harita kira-kira geus janari keur mejehna saret tibra. Sora bel teh geus kadenge. Kring, kring, kring. Sora bel terus-terusan ngingkring ngagandengan jero imah. Saha eta teh nu mencet bel wayah kieu? Gerentes hatena Juragan Winangsih bari ngareret ka Tini anu harita keur peureum barang anjeunna ngorejat. Bray neng Tini oge beunta. Bale ka mana bibi? Ceuk Tini nanya ka bibina anu harita geus cengkat. Aya nu mencet bel Tini. Sahanya wayah kieu mencet bel? Ade bibi galong eta mah pilaku wayah kieu mencet bel. Tabu sabalaha ieu teh bibi. Panci janari anak ting sakedap di oge mejehna salat subuh geura. Jawab Juragan Winangsih semu deudeuh pisan ka alona teh. Kring, kring, kring. Sora bel teh aya nu mencet deui atuh gancang Juragan Winangsih turun tina dipana malah Tini oge pipilueun turun deui. Bari nyekelan leungeun bibina nyampeurkeun kaluar arek muka konci panto. Barang cetrek panto muka ari breh horeng lanceukna. Kang Sur, geuning aya di dieu wayah kieu? Winangsih, nya akang kapaksa ka dieu. Jawab Juragan Suryaman bari ngareret ka Tini. Pok nuruskeun deui omonganana. Tini, geuning Tini oge nyaring, can bobo Tini teh. Tos bobo Tini mah Pak, tapi ngaling deui daya sola bel talik pisan. Nah apa mangalelewas ka Tini teh? Sugan Tini aya galong anu rek ngarampok ka bibi. Ih ngalelewas apa mah? Tini bari ngadelek karamana serta terus kuramana dipangku semu anu deudeuh sarta dibawa diuk dina kursi ari Juragan Winangsih terus ka tukang nyician kopi susu. Da caina mah sadia dina termos panas keneh teu lila song diasongkeun karakana ari nu manehna jeung Tini mah ditunda hareupeunana. Mangga Kang geura ngaleueut heula bilih tiis patuangan. Juragan Winangsih bari netep karakana. Keun Winangsih, puguh Kang teh teu puguh pikir. Kunaon Pak wayah kieu sumping teh?
ngalah kulam dina mobil panginten apa manya. Tini ngilu nyarita serta terus nyupan cai panasna serta regot saeutik-saeutik diinum. Lain kitu tini malah apa teh acan sare sakerejep oge lantaran oh tini kacida apa teh nalangsana Juragan Suryaman beri celengok nyium tarangna neng tini. Aya naon Kang? Juragan Winangsih bari netep kasadarekna lantaran siga nu susah. Apa ali belani mana? Nah maka dikantun ku apa teh? Tini nempas ceritaan bibina. Tini soal eta pisan nu matak ayeuna apakah dia teh lantaran bieu teh ti rumah sakit cilaka urang teh tini lantaran Birani cilaka sarta ayeuna aya di rumah sakit Cianjur. Juragan Suryaman maningali Mbak nerangkeunana. Tani cilaka kunaon Kang? Juragan Winangsih mani ngajenghok nya kitu tini oge da puguh geus hideng manehna siga nu reuwas sarta pok naros karamana bari netep. Apa kunaon belani teh? Nah maka di ka rumah sakit kenapa? Keengen atuh. Tini manik nerageteg nyaritana teh. Sanajan keeng oge kapaksa bae tini Birani teh kudu cicing di rumah sakit margi cilaka. Cilaka rani teh tini Juragan Suryaman bet nalangsa nyarita sareng putrana teh. Cilaka rani teh Kang Sur, cilaka kunaon? Bibina tini kawas nu reuwas. Ieu Winangsih asal muasal nama Juragan Suryaman bari darak-dak harita keneh didongengkeun lalakonna ti mimiti papanggih sadatangna ti Jakarta. Tapi ka waktu harita sanggeus tamat ngadongengna kakara disambut ku ngomong kieu. Tah kitu Winangsih kaayaan rani teh manehna mata kuatir sarta tah tingali pakaian engkang oge pinuh ku getih garing. Juragan Suryaman bari nembongkeun acukna anu bareureum ku getih. Kakara oge jep jempera maneng tini ngadongeng. Hiung tini teu pupuguh cerik mani ngading diwet sarta nyambat ka Birani nu aya di rumah sakit malah terus karamana harita teh ngagugujeg ngajak ngalongok karane. Aduh ramana ngalimba ningal polah anakna teh ari tini pok nyarita daramana balem bae. Apa ayo ulang mios ka Cianjur Pak, tini hayang tepang sareng Belani. Hayo apa? Tini bari rembay ku Cipanon. Geus repeh tini enjing-enjing urang ka Cianjur mahnya lantaran pang apa datang ka dieu oge. Maksud apa teh hayang ngamejaan ka tini. Geura repeh tini ngarah teu kontak ka Birani ulah sumoreang teuing sabab lamun tini di dieu cerik ingat ka Birani tangtu Birani oge ingeteun ka tini sarta cerik ngabangingik nu matak jep geura jempe anaking ramana bari ngusapan. Alim jempe apa tini mah hayang nangis bae apa ngalah Bilani emuteun ka tini hayang ka Bilani apa nya urang ka Birani ti dieu sadarea urang ka ditu nya tini lantaran apa hayang tepung deui sareng Birani teh Biwinangsih oge hayang tepung malah tini mah hayang tepung buru-buru lain kitu tini ramana semu dedeh. Leles apa hayu ulang ka Cianjur apa? Tini bari hiung cerik deui atuh gancang ku ramana dipangku sarta dibawa ka kamarna dug dibobokeun. Ari anjeunna calik gedengeun neng tini bari ngahulang emot karani. Apa waya kumaha bade ka Cianjur teh Pak? Enjing-enjing tini ngarasa lemet ari siang mah. Tapi lamun wayah kieu mah supirna bisi nundutan. Hayo deui urang cilaka eukeur mah Birani geus cilaka atuh urang mah kudu salamet tini ngarah ari salamet mah bisa nempo ka Birani. Jol berang geura datang sur Juragan Suryaman ngupahan ka putrana anu teu weleh ngaeh. Ari bari cunggelik mah waktu karasana lila tapi sanajan kitu ge teu burung maju ka berang lantaran geus tetela jarum bekar muih terus sarta harita geus berang najan masih isu keneh atuh terus sararea dangdos arek ka Cianjur malah tidinya mah genah lantaran geus nyampak mobil kagunganana anjeunna disupiran ku Mang Karadi.
dius mobil meni nyemprung nyerepet lir manuk wali kota Bogor geus kaliwat di Cipanas henteu eureun. Mobil langsung ka Cianjur hayang ngaburu karani ngarah kabeneran pisan lamun datang ka Cianjur dina waktuna ngalongok. Atuh barang jol datang teh nyarelang heula ka pasar meser ka tuangan heula pikeun ngirim ka Birani. Barang waktuna ngalongok burudul kabeh arasupang heulana Ramatini bari nungtun ka putrana dituturkeun ku Winangsih nu ngajingjing bubuahan pikeun ngirim ka Nyirani. Barang jol datang ka jero ka sampak Rani keur ngedeng atuh daragdag meng Tini lumpat nyamperkeun Birani. Bibi, Tini beri gabrug ngarangkul ka Birani beri segruk Tini ceurik tapi ka alak-alakan. Tini, sareng saha ka dieu jimat bibi? Oh Tini, hanjakal bibi teu bisa mangku geulis. Birani bari barebay cipanona ngalem bereh. Bilani ulah geuling bibi, Tini salang caha bibi. Tini bari ingak-inghakan teh nyusup kana dadana Nyirani. Dedeh teuing geulis anak bibi. Bibi oge teu sanggup paturai geulis. Kumaha atuh anak king? Nyirani bari ngusapan neng Tini atuh juragan Suryaman yakitu Dewi Winangsih harita mani ngalimba sarta cisocana ngembang nalangsa ningali putra sareng ningali Nyirani anu sakitu dedehna. Nu ceurik jeung silih rangkul siga teu aya bosena atuh kapaksa diantep sina sarebeuheun heula. Sanggeus neng Tinina lalarnya kitu deui Nyirani geus nyusutan cipanona ka kara ramana Tini gek calik nyaketan Rani bari neuteup pok nyarios wantena dumareda. Rani, naon anu karaosna ayeuna teh? Rada sehat Rani. Juragan Suryaman bari neuteup semua anu dedeh pisan. Juragan, suku abeh teh misalah saur juragan dokter mah. Tah geuning diperbahankan sareng dilebat aya nu reksak cenah. Saena bae kabujang ka dieu. Janten kabujang katulungan. Mudah-mudahan bae juragan abdi sing enggal sehat. Narah tiasa ngasuh Tini pujaan abdi. Ayeuna mah teu tiasa ngasuh abdi teh juragan. Sanaos hate hoyong oge. Jawab Rani dumareda sarta cipanona ngembang deui. Rani, ulah ngemot-ngemot kana pidameleun. Margi ku engkang teh moal didamelkeun deui kanu kasar. Tingawitan wengi tadi dugi ka payun. Rani teh panumbu umur engkang. Kumargi kitu antawis Rani sareng engkang teu aya bentenna. Rani geura damang bae nya. Upami tos sae sapertos sasari deui urang laksanakeun tujuan urang teh. Urang nikah Rani. Ngarah teu kaku teu ragab boh engkang ka Rani, boh Rani ka Tini. Tah kitu tujuan engkang teh Rani. Mugi sing enggal damangnya. Urang pesta anu gede, urang ondang sobat-sobat engkang. Tada teuing engkang bungahna upami cita-cita engkang kalaksanakeun. Rupina Rani oge tangtos bungahnya Rani. Geura damang atuh. Sugan bae urang teh dipanjangkeun umur pikeun ngalaksanakeun eta cita-cita teh. Sur juragan Suryaman bari neuteup ka Nyirani. Atuh teu matak heran eukeur mah ngarasa nyeri urut peting ragrag teh jol deui pikasediheun nguping cariosan dunungan sanajan arek ngawin ge. Pikeun Rani mah teu bungah malah jadi kasedihan nalangsa taya hinggana atuh reup manehna peureum. Curucut cipanona bijil hate ingat kaden Barnas anu direbut ku batur. Karasana nyeri perih taya babandinganana. Bibi, kunaon nangis bibi teh? Pala enggal nikah sareng apa bibi? Tini bari melong lantaran bieu ngadenge ramana nyariosna bade nikah. Tini, bibi mah ceurik balilihan teh. Hayang geura cager anak king. Hayang geura ngasuh Tini. Hayang geura ngamandian ka Tini. Nalangsa bibi aya di dieu mah Tini. Cuang cieunan sorangan. Jawab Birani bari teu kawawa sanajan ditahan oge cipanon mah ngararenclong. Tini oge hayang di dieu sareng Bilani apa? Tini bade ngiling sareng Bilaninya apa? Tini bari ngareret ka ramana. Teu kengeng Tini. Di dieu mah sanes di bumi sapertos urang. Aya aturanana anu dihususkeun ka ku pamingpinna ngarah tentrem pikeun anu teu daramang. Ari tentrem mah apan tereh calager hayang tereh cager Birani teh Tini ceuk ramana sumunu dedeuh. Sumohon apa Bilani teh kedah sae?
Kaparengan harita teh waktu ngalongok geus beak lantaran teu karasa ari dipake ngobrol mah. Waktu sajam teh sakicep karaosna teu karasa atuh Juragan Suryaman harita keneh amitan. Dani pek sing teteg sing gede hatenya kungkang dikantunkeun da puguh kapegat waktosna seep engke sonten tentang tos engkang sareng tini ka dieu deui sing regreg nyarani Saur Juragan Suryaman merigap nyekelan pigelang Rani. Mangkah Juragan, jawab Rani ngidinan. Atuh terus nyirani harita keneh di kantun ari tini samemeh indi teh nyuman heula. Atuh rei cipanona Rani ngalembereh mapai pipi. Bibi ulah nangis bibi, tini oge hoyong di dia sareng bibi. Namun ku apa teu kengeng wae, kedangan tunkeun Bilani. Tekengeng matulan bibi. Neng tini bari cerik embungeun pisah jeung anu nyaaheunana. Dedeh teuing jimat bibi. Gara mulih anaking, margi bibi mah kedah dikantunkeun di dieu. Sanes apa tini anu ngalarangna teh geulis, tapi juragan pangurus anu di dieu. Juragan dokter. Gara mulih tini. Tuh sarang apa? Da bibi mah kedah di dieu sorangan. Kajabi upami bibi tos sae nembe tiasa kaluar. Sarta babarengan deui gara mulih tini jawab Birani bari ngalimba teh netep neng tini anu keur mugen hayangeun ngilu di dinya. Tini hayu urang kaluar heula keun Birani mah sina ngaso ngarah tereh cager deui. Hayu tini Sur Juragan Suryaman barigap nyekelan pigelang tini terus ku anjeuna ditungtun serta dibawa keluar. Nyirani meningali mbak ningal dununganana teh nungtun kaasuhanana atuh rei cepanon ngembeng kasuhat loba kaingat terus ras kajaman katukang waktu keur di Kalijati sarta waktu dipapaksa ku pasanap nu delaka malah henteu euih-euih tepi kanyorang cilaka gara-garana pasanap atuh leng Rani ngalamun dus ras ingat kaden Barnas. Waktosna kabujang sae pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.